papadana eta nu kitu layang jamu sekali musada teh leres cikan cobi geus tingali wah tinggal aya geuning barang teu sapira nepi ka dipupustina kurang amarta luar biasa anu mawi bagja rai aing ngaran teh saho deui nah aja kitu iya kaula eta poho deui ai poho teh lain poho bobohongan kalau mah teu nyaho lain akon-akon teu nyaho satria keke kunaon ieu teh lamun dek pulang paling pingkeun ulah nepi ka kitu ulah nyebarkeun fitnah barina oge lamun dek pulang paling teh kudu bener-bener geus jadi ahlina teh nya ieu aing saha nu sabenerna burukan teh sakiat pagiar talilu mawa nafsu kang kakila-kila laki-laki gila dan eye dapat kenapin pinasti karsayang kena bikin pinasti kersayang lanik di pasar kena keresnana tuh hebat sambil wah ya katipu aing kucing-kucing ada hebat hebat penasti kersayang tomampar iya nggih ieu kajadian kieu nyaeta katingali ku Raden Gatotkaca iya nggih Nyi Roro ti awang-awang ngagunakeun kesakten ieu sinatria dijamak edan sampean sangka budak sajurig urat mah ka bapak maling teh benang euy beunang kakang benang beunang bangsat benang beunang di mana itu di hareup oh ditu nya jauh kene jauh sabaraha meter deui ti dieu 2 pengkolan 2 pengkolan deui 2 pengkolan tah ti dieu sabaraha pengkolan deui 1 pengkolan deui tong sok bararoho atuh ka aing teh geuning eta bari nyaho anak kabuk mun urang mah leret rek kumaha deuleur teh meledak ge beungeut batur teh ai sasaha beuteun geunana kadunungan gan naon kagan ka dieu sia hah ka dieu sawieu sakap di dia untung rada kuat dagan aduh kaagan mah teh sawieu sagan mah da kiat ieu ganya ieu goblok teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta goblok kalakuannya kan kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu saha ka sia bangsat udang sia benang yang benang bangsat benang di mana di hareup itu nya
baru kana teu ngarti bener aing keun antep jengkel oh jauh kene jauh bangsa teh sama urang saurang nu nangtung nu ngagoler anu nangtung ongko nu ngagoler ongko jadi duaan beledog wae beledog da ngarti aing ge piheulaan sia da jengkel jauh teuing eta alah tanya hoan euy ah eta kan ieu notorogan sia keur goreng patut teh mah pegek beungeut beureum wak paok ongko acal mah beureum mah kana ditu dagor nya euy alo eta di dagor ku aing mah wawelan sia ku waduk ku aing beungeut teh imam notorogan beungeut teh saimang jeung batur teh iket leuheung lamun menang meuli sorangan mana menang mau keuna berarti dawala si horeng sia teh ka aing yuk eta kapangina teh dina ikat teh di kumaha tetegan kepret ku aing di luhur mode kepret abdi keur ngorak kitu tah basa kepret naon basa ngepret bancet nah itu di kepret bancet nu bareureungeun kapan bancet nuju dina batu atuh upami kitu mah panginten raya ngepret batu tak geuning uninga geus tapi kepanjang persoalan heureuy hate mah inget teh ka bapak aing oh nyakin tuh Kang eta bapak aing teh geura sakumaha baong-baongna aing na gede hampura asa kampura bijaksana di nyeungan duit tapi kayana ka aing teh nagih teu bener teuing boga bapak teh aing teh duh bener teh kitu kenai antep da kahayangna lilir yang merbang yang merbangun kayak ngimpin sare sakedapan ponggawa kau beneran siap notorogan siap kok geus oh cici bina-bina teuing sak waing geus teunna eta ku kasepna lebar teh ger jadi penjahat goblok notorogan si pegek sia pegek ini si teh JKI atuh pegek we rek usaha pikeun ngalawan ka haula lamun nya sampean lalaki langit lanang jagat totosan hujan guli entong make jeung ngabongohan hei penggawa wah kita jantan gini gentleman kumaha we lalaki sing harapan aing dek ngejat aing hei sia nu maling layang jamu jamu sadat sasak Dewi cicing bot nah cicing haling merewat haling merewat ieu jelema rek ngalawan ka haula hayang nyaho aing sakumaha tanagana ulah diparengan ku nuduaan aing dosa urang patutunggalan jeung kaula toh gelut aing teh hayang gelut jeung dukun si itu tuh direkan dukun kasaha teh disebut dukun teh Labak kok teh si jurig luas kajar pasaliwan mau udah kasarnya nah
ditut lancip sia tapi gak mau Mani kaserea teman. lain naon kahakananana tadi dan di dahar sarua aja aing nya saha sampean Gatot Kaca iya saya aing Gatot Subroto Kangen deui teman tok. ngaganggu kanungaran kaula dina harti sampean hayang saling hareupan jeung kaula ngarti sampean